bahasa Sunda nyaeta ngawawancara padagang sama meh lebet video wawancara simkuring bade rempakeun heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi saya Rara Feni Ramadhani, jadi seorang editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Riyani Wakan Ramadhani, jadi seorang interview kaduji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Adelia Ulani, jadi seorang interview kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Razal Meizal Sunardi, jadi seorang kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Muhammad Aditya Fadila, jadi seorang kru. Hapunten Ibu atau bade ngabagel waktuna abdi sareng rerencangan bade pengaros perkawis usaha ibu. Kalaresan aya tugas sedang wawancara UMKM di Sabudeureun kelompok bikin nanti usaha. Ibu ngawita di calon bakso atau 5 tahun Ibu di calon di tabu sabaraha di tabu salapan di tabu dalaman. Penghasilan di calon bakso sadirkeuna sabaraha? Tentang pros efek kadang mah aya langkung ageng, aya langkung alit, pangalitna nya 500, pangadulna nya pilih tadi berjuta. Upami sabaraha mana? Kapasan Upami bakso saporsinya sabaraha? Ibu di calon bakso aya di dinten khusus itu. tiap hari Ibu ngadamel ku ibu atau nanti ngesehatkan kerja. ada mau kerja. Ibu di bakso bisa antar jemput atau langsung di warung Biasa antar jemput, biasa di warung. Ibu mau baksonya aya namanya. Bakso cincang, aya yakso, aya ayam. Saat itu di abdi sareng rerencangan video tugas bahasa Sunda nyaeta ngawawancara tukang bakso di Desa Wuseeng, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten deui aya kalekatan sareng mugia video ieu aya manfaatna kanggo sadayana. Wabillahi taufiq.